Riwayat Nabi teh merupakan komitmen moral ke urang sadaya. Oh gitu, akan. Ai saliwat mah nya. Tiga tawannya. Dan juga kawas Kawas tawannya. kawas telenges.
eta teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dongeng Nabi Khidir teh atau riwayat Nabi Khidir teh riwayat Sia. Nah, oke jeung nuduhkeun ka kuring. Riwayat Sia. Maehan budak teh turutan kurang ayeuna teh geura paehan bubudakeun. Hayang dipuji, hayang katanggar, ogoan gede hulu nakal. Pendangon. Eta bubudakeun eta teh sok geura bunuh genti ku kedewasaan. Benar. Bangunan diruntuhkeun bangunan can angeus hartina hirup teh ulah boga rasa geus nepi. Ulah boga rasa pang benerna. Ulah boga rasa geus atuh. Ngaran-ngaran bangunan can angeus mah moal bisa diheres saat angere kahujanan. Kahujanan kapanasan. Sok lengkepan terus belajar. Benar. Eta parahu di bocoran ya dulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Tuluy awak teh ngagedean tina orok teh. Tapi naha atuh ngagedean awak eta muatan dina diri si lain pinuh. Naon? Sirik, bidik, jahil, kaniaya, iren, parase, dudupak, lurupak, lupat, simuat, ujub, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, kekaupan, kepayaan, cap jahe, buntut kasiran, merege hese, muntangul, Bau, burau, kak bocor-bocor turun-turun di ayeuna, bisa dikerebek ya. esak-esakeun teh. Balik deui kana fitrahna. Oh, sae. Bener Kudu kanu bersih teh. Aya nyari penting minang si mata pidorakan nambahan. Nah, dari penting oge, lain tahajud usaha. Kehet ngomong ke mana karang ini. Meureun sangeus tahajud teh doa. Bener? Ai doa teh doaan yakku ud. Oh, Jadi ud didinya ulah makna menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah memeh wa iya kana nasta'in naon heula. wa iya kana wudu. Iya kana wudu, memang iya kana sayin teh. Iya kana wudu, Iya kana wudu. pengabdian heula. Pengabdian gawe. Gawe heuh. Heula. Doa teh gawe. Oh, eta teh. Nah, anu ngegeduk macu lain keur ngadoa. Nah, doa itu kan itu punya Apan dawuh Allah ge nu bakal nepi mah aman, nu bakal hasil mah. pagawean. Da boleh ditanya tapakna boleh kudu boga sawah teh. Oh nya we gini saya gawe mana teh sok teh buruhna. Oh, eta. Ayo meminta terus ka Allah digawe mung salat ge taras ya teh. Goblok pake nyos ya teh. Rumah sakit. Pek pecakan sia 7 tahun di masjid diuk we mereka ngadoa. Gak guprak. Datang beas ke Sakaru. Tinggal luhur kenteng, mohon. Oh, Gawe. jadi digawe heula. Doa teh. Ya, Wah, ya teh, aku aja gimana? Indung itu dari aja. Ulah dicari kalau usaha. Gue lagi dari itu ngomong ke aku. Dedek gue lagi ngomong ke. Ada ikan ngomong akan telegapkan. Baik, Lagi kita tukang aku molotov sekali. Cek nah hatena teh sarua we, cenah urang aing ge jeung sia berusaha. Ada peki payu we. ayo mana mah pakai paneras. Bener. Si orang gawe heula kan. Gawe geus. Malah cek kiai ngasawarena engke cenah. Di alam kubur nu bakal ngajawab teh leungeun, da sumut mah dikaput. Oh, cara bae jaman. Cing ayeuna da sumut teh jempe, ulah cekcok wae teh. Cerewet. Jawaban leungeun. Gerak jawab ya ayeuna ku kokon.
baik buke di alam kubur ayeuna. Kumaha jawabanna? Ari eta jalan-jalan bangunan-bangunan teh hotel-hotel teh teh menang nu buntung. Goblok teh sia. Eta teh jawaban leungeun batur mah geus aya gunana. Hoeruna kan pauhum linas. Jadi pangharina jelema teh nu aya gunana kan ka jelema teuing. Tuh Dimas tuh pirang yang kripik. Bisa buka ke lapangan kerja, mana bisa hirup. Teteh gawe. Pecah kajian nawarkan keripik, tapi dia bawa keripik. Karena buat keripik. Ayo, mana keripik lah? Oh, keripiknya keripik. Sebutnya jadi gelap. Keripik. Ayo nawarkan keripik terus di bawah sabunnya. Dasar orang Jawa. Kumaha orang Jawa mah? Dasar luar rasa. Nah, kagiri harga itu orang Jawa. Kongsi boga tetangga orang Jawa kan. Ayo melak kuih. Kumaha Ayo geus jadi uihna. Panggul kemarin nanti teromong di bawah di Panung, di Jelekong, itu kada ya kolot, payu-payu, dah eta ditawar kenalan yang hui. Naon? Aroe. Padahal hui. Aroe. Ayo bukan dosa bola. Bukan dosa naon dah kan. Pada ikan diri harga sekaliwat ngaleunya udah ada giribik. Ayo giribik kan beli. Udah gambling, pan dagang beli berkos kereta api. Panjang dari jero. Panjang jero. Tulisannya bahwa tidak akan dijual. Jawa nu bari. Kita Cianjur gelombang ke payu-payu. Ada bukan dosa jadi. Tadi kalau mata naon masih dipapangu ai wal jual. Ai pengalaman ada teh. Mau Tarai mesti buka motor itu kan. ya kumaha mesti boga motor. Yang bereng-bereng ku aing teh. Kolontong di jalan itu. Rasa mana boga motor nya. Nyiap. Lupa motor Vespa butut. Disiap ku aing teh. Ditanya kerana. Kang, aya kan gaduh motor kieu. Mana teh bareun ngomongkeunnya. Oleh mah panas. Wah, ya aing motor butut. Bener. Mana nama butut Vespa. Vespa. Kang, kagungan motor kieu teh. Beri maju duaan teh. Baut. Beurang disangka nama panas aing. Disangka mah panas. Jebret ya aing teh. Motor yang listrik. Tapi eta tukang anu motor Vespa eureun nulungan ka aing. Rulihina. Bari baut oge. Kumaha Tah, jalan mata kemahina, cek boga motor teh. Nah, tadi cek boga motor teh. Lain beli mereka nyakeun rem, nah belah mana? Cek nanyakeun aing mulai mah panas. Baktuna teh bisa ngarem bener-bener. Cek suhu don atuh da hirup. Baktuna teh bisa ngarem, sakit rem di mana. Alah, Pengalaman kan berupa. dicueulkeun aing masih bener. Wah, tadi itu tingkah. Kan ada. Tapi aya jelema dipuji ambek. Banyak kok dipuji tapi ambek. Aya ada jelema nu dipuji ambek. Cing dongengkeun Kalau aya. mau bedog. Ngomongkeun atuh ari aya mah. Di mana? Kapan di Jawa Barat ke Sumatera teh numpak kapal. Nyanyi Kapal feri di mana? di Merak ke Bakauhuni. Bakauhuni. Di tengah laut muatan teh kalaluar dah. Keluar yang dengan pemandangan. Yo, di sisi kapal teh nembok pemandangan laut. Saya ningali Ngajajar. Keur ngajajar kitu ai jerit teh eta awewe, ngajerit. Tulung, cing goreng kantong naragrag ka laut. kana ka laut. Mangkali na kantong teh emas 100 gram. Duit 2 juta. Surat-surat penting dah. Surat-surat tanah beureun. Satu pikan. Tulung.
nyokotkeun kantong kuring bapak-bapak, ibu-ibu tinggal gerak-gerak ka laut bari meweh. Saha nu rek nulungan gara sok ka laut, sesorok kok kojor. beureuh teu kojor mah. Tapi aya eta aki-aki juga jeleng, jebur, aki-aki Wanian. wanian. Kocok. Karawe kebeneran kantongna teh. Oh, wah, kudu boga eta teh ku pagawe kapal teh alungan tambang. Beng, Bang, lempeng, muntang kana tak ieu kana tambang. pada lari kalau Pada genyang kaluhur salamet we. alhamdulillah Keur teh eta mah jelema surah. surah. Hidup, aki, hidup. Aki, cenah boga emas euy. Boga duit teh buruhan euy. Si Aki kena Hidup, aki. Lain atau eta aki-aki. kalah naon. Kalah asup ke jero kapal nyopot kantong, tina jero kantongnya nyopot bedog, ucang-ucang gitu. Saha anjing, jangan nunyundrukeun aing tadi. Si Areng aya dijentrongkeun. Si ngoleng lain nulungan, aya nunyundrukeun. Soak, bener euy. Lain si Areng lain wanian bener. Harunya eta aki-aki, dek-dek molotov. Soak. Alah, dari dicecep euy. Kalah usaha kan. Ku Padimas, Pada Mas Kinadan Padimas kita ada nuhun, Padimas ku. kasayanana. Para ternyecep ieu lumayan keur meuli bensinnya. Oh sumuhun. Troka nuhun jejak keluar nasiran. Bagja pisan, Padimas bagja ieu. Ih, cecak anom kene kan. Geus bager gitu. Abah Jafar ngidul rokok. Abah Jafar. Alhamdulillah nuhun. Tuh, ya, aida suhu samat mu. Jadi Presiden, mau tukang alok, mau salang. ayo dari penting mah. Ini teh. Cari kaya kemang raja Raja Bah Jafar. Sok. Oh, ke 50.000. Mate simul, Simbol kumaha. mata kurang pek gerai minang nyamat ka Allah. Oh, yang penting aku Lumayan pitulung gede. jalan. Hah? Nya. Sok nyamat mah dek Rohman, dek Rohim, Jabar, Kohar, Mali, Kudus. Nya. Gimana we rezeki mah? Dari itu teh gaib dan ngaliwatan media meureun. Semua kelewatan jalmi. Ngaliwatan jelema deui heuh. Benar. Dulu Itu cek ngobre. lain sekelompok dongengna Kang Bekang. Oh yang di kota itu nya euy. Oh, di pusat aja Kang ieu mah. Usul daya. Sawana ge di tukangan pasar baru ieu teh. Alah. Ieu teh dirilai Iya, ku radio. ku radio Kosmo. Kosmo. Alah, ulu ngadangukeun atuh ieu ka penggerak penggemar radio Kosmo. Ya, Nu nuju manco pangeuti ngadangukeun dina radiona sewang-sewang. laras. Bagi acara ieu teh geuning live on air di radio Kosmo 101,9 FM. Aduh, enak-enak lagunya. Ya, Laras. alah, dulu jeung ieu kana tugas di radio Kosmo. Kosmo Batubara. Eta mah tiras menteri Lain. Kosmas teman. Alah. Alhamdulillah euy lah. Kan Euy, eta ngiring bela sungkawa ka ramana Pak Haji Sidik ngantunkeun kamari Senen kan. ramana Pak Haji Sidik ngatungkeun. Oh, Pak. Innalillahi Pak Haji Halim. Pak Haji Halim nantinya. Oh, Pak Haji. Baraya-baraya dewe geus diheula heuh keur bae ada diturutkeun we. Saling berganti dinten Senen teh kamari. Laras. Moga-moga we ka kulawarga nu dikantunkeunana sing tabah kitu nya. Amin. Nya, sing regreg. Kulawargi Pak Haji Sidik. Keuna ada bakal katuturkeun bicara raja. Laras. Ya, Lah. puseur dayeuh kitu nya Desa Anir. Oh, Anir. Alhamdulillah, masih kena tanya Bapak Padada kena nya wali kotana. Nyanya atuh lagi mau wali kota kan. Lah, panjang umur Padada.
panjang jabatanana Sebat naik jabatanana Amin. Sebat lagi lapang babatan atau tempat jualan. iya teh Nya atuh akang teh. pasar baru teh mana Eta kali dinyata. Peta. di orok kene aya ngaranna teh pasar baru disebut pugu pasar heubeul cuma Hampir aku rek diganti atuh. alah Da kasawarna eta. oh dewek sok jajan teh bulan-bulan baru mulai kadu Kadu nya. rasa eta marulus kene dieu mah lah Sami jeung abi ge sok jajan kan. naon Sami abi ge sok jajan. tadinya stasiun ya Abi ge sok jajan. Beladinya cari hitam ya Tempat nah jajan. ada tukang rebab sorry Tempat jajan. ingat di stasiun hari tadi dicarekan Dicarekan usaha kan teu daek. pegawai di dinya stasiun Ngacarekeun hirupna atuh. lain carekan goblok dengekeun itu dia dengekeun kronologisna Naon? Namun teu ada deui teh anyaran ka kota tuh oh jalan kereta api dek nanyakeun peranan nanyakeun naon? Pak dupi kereta api nu ka Surabaya jam sabaraha Sok. oke cenah jam 12 dupi eta cita nu ka Solo oh oke jam 12 cenah da jalur eta dupi nu ka Jakarta kangke cenah eta jam 3 nu dupi anu ka Sukabumi oke cenah jam 1 ayo mana dari mana teh si Darbi mau dimontas dia patabrak kalau sudah ini Abang cara ke kota. Ada apa? ada bari ngagajelan jadi bukan nanya ke ulang Dan lebar atuh jalan kereta. bingung eta mah aing kereta api mikir nepi ka butak aing Nah, eta kereta api nepi ka cepet gitu oh. cacak corona ngomong menangtung banyak Ngomong menantung mah. banyak kereta api nangtung Lain saku majangkung lah. atau rumah gelas sisire aing di lap teh pulauan beureum Lamber. lain lap teh di kebun-kebun atau pugu kereta api keur ngebut di ditu teh jocek nanyakeun eta teh masinis teh aya naon jeung mang cek tukang bandrek jawabna kemarin kana kantung sampo dua deui kalau bu masinis amakna si anjing Kalau bui tidak itu kan. baru kada rek meuli Mana jaketnya bisa kejadian. Lain lomba dongeng sama piomongan. jadi di alun-alun Oh nah, alun-alun. pan mereka pada larang teh sunupak damri Masih kontrak. Damrinya. Kumaha gitu kan. aing kan teh mereka pada larang Akan di jabat pangeran Nanti boga duit pisan bener. terus teh kana damri Kajirano bener. tong boro anu diuk nu nangtung oge pasadak-sadak kapinu Baca teh. teh ngajalajar nih di damri muntangnya direm teh rop kareup Oh, baru. digas ka Jepang degan mengkol sakalikeun reok atuh pugu we dipake kasempetan ku copet Oh, copet. beneran copet teh awewena awewe ieu menjadi copet Ayo nama teu kapal. itu rusuk teh kana saku aing ditukangeun aing pisan eta copet awewena do susuk teh kana saku teh nyaho saku aing tatos teu make kolor ongko aing teh jokot teh kana bobogaan aing eta ge kadenge bener nah cenah HP teh hipu Ejak batuna duang. nah cenah HP teh dipencet teh ngalawan
Tapi nyawa dirinya gitu. Tidak gitu nih. Ini ngaji aja kan bisa. Tidak tunggu. Eta mah pageus nya kan ada bobogaan aing. Terus. Direret teh wae awewe jol. Leungeunna dempet wae, sok sia. Mending dicarawok copet wae, mending cook. Atuh bogo we aing teh ka padalaran cepeler kieu. Nepi ka hese turun aing. Leuleus dhuwur. Tapi kapadaran kita kali aing jeung Pak Bobi yang panggilin Damri sarenge. Ingat Kak, ingat teteh memori kan. Karena ka waktu kejadian. Alah. Rupa-rupanya euy. Eta dong yang ngedelkan balik ke Mekah kan. Heeh. Aduh digawe di Mekahnya. Aya eta nu balik di Mekah. Balik ke Arab. Balik di Arab eta TKI. Oh, jadi lalaki ieu mah. Oh, lalaki. Diriguna teh jadi supir. Supir narikan onta. Balik urang kalemburna geus 2 tahun mah ieu mah nengang di kampung. Oh, nengang. Atau pemajikanna teh salaki balik. Dangdan serta kerkebek. Oh, malu meresono 2 tahun gitu. Kadenge nih ku bangsat. Menang beja eta bangsat jeung si Anu balik di Arab pasti mawa duit gede. Wah, kita mengintip peti kejauhan. Ngintip keluarna pasti merandi nanti ke pancuran. Pancuran ada jauh. Beneran eta teh balik di Arab teh jeung pamajikanna keur ka pancuran manehna lumpat abus ka imah. Ke kamar. Bedol-bedol mari maksudna mereka mau duit real teh. Bedol-bedol gitu nu boga imah dararatan teh cai. Hampir ke perego tadi. Dek lumpat keluar ka pasti ka pergo. Heeh. Dua pil kumaha teh bangsa cin ka panggil jeung gumpeur jeung naon kabeneran teh. Pitulung pangeran ka bangsa teh aya ye. Nempo di luhur aya lawang para. Do tereker kejung blus cicing di para. Tekadna teh di mana ke CS aing dek turun. Maksudna aing balik ti Arab lain ka sono ka pamajikan atuh ger gatrik. Oh, 2 tahun gitu. Oh, 2 tahun gitu tepangi di jam 8 nepi ka jam 12 turun-urun. Eta bangsa ti luhur itu si goblok. Udah HES nah gitu. Turun heula sakudeung. Ngarokok heula teu nyingkap di sini dinya. Ger deui. Mesti ka jam 3 subuh turun-urun. Gatrik jeung pamajikan sono urang. Kita bangsa teh yang ngisi, yang gigi. Ya HES na ieu si goblok si setan. Kami tahu kok. Jam 4 anger kene gawe kene. Keur mah kabita ongko si bangsat. Neurian cidu we luhur. Eta mah tibatan eureun kalah kieu teh. Nu balik ti Arab ka pamajikanana ngucapan kana karangna. Lah kumaha teh? Teu nu teu panggil 2 tahun teh jeung akang nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat keur mah abab. Heeh. Eta mah ngadenge ngomong gitu. Kumaha teh? Pakatin ku amok papan nekat. Oh, Tabrak we kaso-kaso jeung genteng teh. Bari ngomongkeun. Sakalian kalapaan anjing. Bari itu lumpat kalupaan. Bari kitu teh kerowokan cengekan anjing.
Pakai kiripit aja. Halus bangsat mah. Mun aya keneh bangsat bere duit kan. Campurannya. Keur bae da kan. Yang penting orang mah hiburan. Kalau lagi hiburan Ada orang Sunda mah gitu, dongengnya teh cara woka. sawoka, seningna teh eta mah. Aya ti woka teh meni eueuh ti kajeulian. Oh, mah. Ini Surak-surak. tapi aya dongeng nu teu rame. Aya gitu kan. Mun urang mah tong didongengkeun teu rame mah yeuh. Nu naik cing kumaha Alah sebel lain ngadengengkeun dongeng teu rame. lain akaraeun mah kita dongeng teh rame cing. Teu pirang ngadongengna teh kieu. Kumaha teh dongeng teh hayang apa? Ini Heeh. tengah puting lapar. Heeh. Lu yang ngaliwat mana teh sorangan. Ya. Itu asa kadewek dahar. Heeh. Yang dahar asin berenang cucukna mun teh kadeuleu. Ya, terus. Unturan teh ka kasura. Heeh. Terus. Kapot gegep. Terus. Cucuk peda teh dicapit ku gegep. Heeh. Terus. Beunang we. Heeh, geus bener. Ah, sakitu dongengna udah cerame. Mun urang mah tong didongengkeun aja da mah. Goblok teh naon anak. Eta barang dongeng caritakeun. Ampun aing. Kira gitu. Ampun aya. Akan baik tanda hiburan karena